Abdi sareng simkuring dina Tizama Maharani dina Plaza Sonten edisi Senin 14 Oktober 2024 kanggo maparkeun warta anu paling up to date sareng terpercaya anu dirangkum dina Warta Sonten ieu. Keracunan kadaharan teh kajadian deui. Ayeuna nyimpang ka belasan budak di SD Negeri Harapan Jaya. Sakitar 15 budak dilaporkeun karacunan sanggeus ngadahar es potong anu dijual di lingkungan sekolah. Para murid mimiti ngalaman gejala mual, utah, jeung nyeri beuteung. Kejadian ieu langsung nyieun panik para guru jeung kolot murid. Tapi ka ayeuna, petugas kesehatan satempat masih keneh ngalakukeun panalungtikan kana sumber karacunan eta. Abdi parantos gabung sareng tim liputan anu aya di sekolah saderek Yunus mangga kumaha kajadian teh. Atur nuhun dinanti anu tos masihan waktosna kangge abdi. Simkuring Yunus ngalaporkeun langsung di sekolah di Cimahi poe Senin tanggal 14 Oktober. Kejadian ieu lumangsung waktos tabuh 12 berang pas istirahat sekolah. Di dieu abdi tos sareng guru di sekolah SD Negeri Harapan Jaya. Sampurasun ibu sareng ibu saha di dieu? Rampes tepatkeun simkuring saraya. Wali kelas ti murid nu karacunan es potong. Jadi kumaha ibu kronologina teh? Jadi kieu kajadian teh dimimitian pas istirahat sekitar jam 12 berang. Nalika para murid di SD Negeri Harapan Jaya ngadahar es potong anu dijual di lingkungan sekolah. Dalila kira-kira 15 murid ngarasakeun gejala mual, nyeri beuteung sarta sababarahan nepi ka aya nu utah. Para guru geurang ngontak patugas kesehatan anu ayeuna nuju ngalakukeun panalungtikan kana sumber karacunan ieu. Atur nuhun ibu atas informasinya. Sakitu wae laporan simkuring ti SD Negeri Harapan Jaya. Simkuring bakal terus ngaturkeun perkembangan kasus ieu jeung nyadiakeun informasi salajengna saenggeus hasil panalutikan ti otoritas kaluar. Hatur nuhun Yunus, salajengna aya wawancara ti dokter di Puskesmas Harapan Bunda. Mangga Yosi. Atur nuhun dinanti anu tos ngasihan waktosna kanggo simkuring Yosi ngalaporkan langsung di Puskesmas Harapan Bunda. Di dieu abdi tos di Puskesmas sareng salah si dokter ngurus korban keracunan. Rampes, Sareng usaha dari Ibu Aliandara Nadani, salaku dokter anak di Puskesmas Harapan Bunda ieu. Abdi Yosi tina Sonten biasa diterangkan praktis kasus keracunan es potong anu nambek ke janten di SD Negeri Harapan Jaya. Kasus keracunan es potong anu kajadian di SD Negeri Harapan Jaya ieu teh ngalibetkeun 15 siswa anu ngalaman gejala keracunan saenggeus konsumsi es potong eta teh anu dijual di sabuderan sakola. Untungna teh pihak sakola gancang mawa murid-murid anu ngalaman gejala keracunan eta teh ka Puskesmas Harapan Bunda ieu pikeun menangkeun perawatan medis. Ngan wae gejala yang di dalam para korban sareng kumaha penanganan anu di dalam puskesmas. Para korban kasus keracunan es potong eta teh ngalaman gejala nyeri beuteung, pusing, mual, dan aya sababaraha anu utah. Penanganan awal di puskesmas ieu teh ngalibatkeun pemberian cairan sareng obat pikeun ngirangan gejala eta teh. Siswa anu ngalaman gejala langsung utah oge narima perhatian khusus di puskesmas. Sekolah sareng pihak berwenang ngalakukeun tindakan pikeun ngaamanatkeun keselamatan dahareun di lingkungan sekolah. Perantos aya panalutikan ngeunaan sumber keracunan ieu. Panalutikan penggunaan keracunan es potong di SD Negeri Harapan Jaya ieu teh ayeuna teh ditindaklanjuti ku pihak berwenang anu nganalisa contoh es di laboratorium. Aya curiga yen pengelola tekstil aya dina es nu dimanfaatkeun anu memang bahaya pisan nu didahar. Pengelola tekstil ieu teh biasana ngandung bahan kimia toksik anu henteu aman keur dikonsumsi sabab bisa merusak organ pencernaan, ginjal, jeung aktif oge bisa nyebabkeun iritasi, kerusakan jangka panjang, berhari-hari kamu terus-terusan dikonsumsi. Atur nuhun dokter, sakitu laporan abdi di Puskesmas Harapan Bunda berkawis kasus keracunan es potong.
Abdi teras-teras pantau perkembangan situasi ieu. Iya. Hah? Nah, potong tuh. Ini. Oh, Jangan gede ya. tuh kan. Cuma mah get kali sok. Udah beda ke Balik ke studio Wilujeng Fonten. Mohon hatur nuhun kayosi sareng Yunus. Sakitu wae anu tiasa didugikeun dina warta sonten ieu. Sacanata sim kuring bade ngelingan deui. Yen urang kedah ati-ati dina milih jajanan. Hatur nuhun tos lalajo warta dinten ieu. Tepang deui sareng sim kuring dina warta anu salajengna jeung panganyarna. Wilujeng sonten.